Alhamdulillah, alhamdulillah kalawargi tiasa patepang deui sareng sim kuring dek tilu channel dina acara dongeng Sunda nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kalawargi darama? Alhamdulillah, nuhun upami damang maah. Urang teraskeun carios anu katunda waktu kapungkurnya kamari urang lanjengkeun deui kana carios dongengna nu bagian kadua anu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges Ye Dongeng karangan Abah Kampung ti Cianjur. Hatur nuhun Bah kana naskahna. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa ngahibur kasadayana anu sami-sami mirandep karena seni dongeng nanya kapungkur sim kuring keur nuju alit rasa pisan kana dongeng teh khususna kana dongeng Wakepo Mang Jaya anu anjeunna teh tos kasebat maestro dongeng icon Jawa Baratnya anu ayeuna tos almarhum. Mudah-mudahan aranjeunna ditampi iman Islamna, dihapunten sagala dosana, dicaangkeun di alam kuburna. Amin ya Allah, ya amin. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kuar wae lalakon nu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges karangan Abah Kampung ti Cianjur. Sumangga kaparayun sadayana dur. Harita jang dodo jeung jang nanang geus tepi ke kebon maksudna erek nyala manuk teh. Satepina ke kebon jang nanang jeung jang dodo tetanggahan kaluhur tatangkalan anu recet sorak manuk disarada bari jeung acrog-acrogan pindah tempat ditangkal hiji ketemu katangkal nu lainna. Jang dodo tatanggahan kaluhur ningali manuk anu cinutun dina tangkal jengkol. Manehna ngadeuketan kana tangkal jengkol. Maksudna rek nyumpit eta manuk. Awakna dirapetkeun kana tangkalna. Terus manehna tanggah bari sumpit diacungkeun ka luhur. Siap-siap kumanehna rek ditiup. Tekung silila seber panah sumpit jember muruk kana manuk ceret gerapak si manuk benang disumpit ku Jang Dodo surap Jang Dodo bangun atau lantaran sumpit manehna ngeunaan kana sasaran kana awak manuk. Ari si Nanang ningali babaturanana Jang Dodo geus hasil. Manehna tetanggahan ningali manuk anu keur cineten dina tangkal kacapi. Manehna keteyepan nyamperkeun eta manuk. Keteyap bari tanggah. Manehna geus ngambangkeun ka tepelna. Rek dipanahkeun rek diketepelkeun kana manuk. Karetna ditarik ku si Nanang bari geus dieusian batu. Seber. Si manuk teh hiber. Tepelan si Nanang nyamos kana angin. Si Nanang kukulutuh. Jeung si Nanang bari ngagorowo ka si Dodo anu cicing di belah wetan. Terus si Dodo teh nyamperkeun ka si Nanang. Naon? Teu beunang mah.
Urang mah meunang hijinan. Gede euy, lumayan manuk gede. Bisa aman mah tong euy. Mungkin tak benar ini ngetepel teu beunang tong euy. Agak leper. Jeung si Nanang. Nangan turu batu manuk tuh. Tuh nang. Tuh. Karta kapeuteun nya. Beuring. Heuh. Terus si Nanang teh nyampeurkeun kana tangkal peuteuy bari kateyepan. Maksudna erek ngetepel manuk anu ngageleber kana tangkal peuteuy. Keteyep si Nanang. Terus manehna tanggah bari ngamangkeun deui ketepelna, karetna geus ditarik. Persat tetek. Geleber manukna geleber deui, nyamos deui si Nanang mah ketepel teh. Manehna ambek-ambekan ku kulutus bari nyeklan sirah. Tau, teu beunang deui euy, agak leper. Jadi saya mana? Cek Jang Dodo mah ngalengkah nyampeurkeun kana tangkal kacapi. Nu aya manuk dua sigana mah keur baleger eta manuk dua teh. Manehna kaketeyepan bari tanggah ka luhur. Awakna dirapetkeun kana tangkal kacapi, bari sumpit tadi angkat ka luhur. Siap-siap rek ditiup ku manehna. Tekung silila melesat. Eta sumpit panah sumpit melesat. Nyampeurkeun kana manuk can. Garapak keplok. Menang deui mah. Menang deui euy, urang mah menang deui. Cek Jang Dodo bari nyampeurkeun kana manuk diangkat ku manehna digiwing-giwing ditebokeun ka si Nanang. Si Nanang nempo si Dodo beunang di manuk manehna beuki we panaseun. Ayo mah menangan wae tuh euy. Urang mah can beunangan tuh. Cek si Dodo cek si Nanang pamirsa. Kitu jeung kitu pagawean eta dua budak ngalamanuk teh. Waktu geus teu karasa, wanci geus beurang. Depanon poe teh geus aya siraheun. Di tengah-tengah teu karasa manehna teu isuk-isuk ngalamanuk dugi ka sampai ka beurang gitu. Hare-hare we. Maklum barudak ngeujeuna ulin. Teu inget kana waktu terus we aprak-aprakan nenengan manuk beucing geleber kaditu ka dieu dibeberi ku eta dua budak. Tunda nu kacatur ayeuna urang guar lalakon nini meh anu keur ngarambet di sawah Haji Gaos. Nini meh ngarambetna jeung Bi Ate dibarengan ku Bi Entit tiluan we ngarambet teh bari jong-jong keur ngarambet. Nini meh ngomong ka Bi Ate jeung ka Bi Entit, Nyai, kunaon nya hate nini betegarna kieu. Asa sesebelakan bae kita tadi teh. cek Nini meh ka Bi Ate jeung ka Bi Entit. Kunaon atuh ari ini mah? Aturan dan sesebelakan kitu wae aya naon kitu mah? Cek Bi Entit ka Nini meh ditempas ku Bi Ate. Mak, kunaon? Kemanana kunaon? Dijari tegenah teh kunaon mak? Nyai, ini teh asa tegenah teh ingin wae kasih Dodo. Apaan sih Dodo mah cekat ngalabanu atuh jeung budak urang lain tadi teh. Jeung si Nanang. Tadi isuk-isuk disamper. Ujang Nanang. Eta kabar manuk cenah kebon Haji Gaos belah ditu. Ya bae we atuh mah. Da jeung babaturan anak moal naon atuh mah deui. Cek Bi Entit nempas. Tapi hati emak. Asa tingkat wae. Ratu tutup bulan cik setelah. Aya
mah eta manehna naon mah mana naon tong diinget-inget budak mah ke balik atuh geus bosen alulin mah geus beunang manuk mah meureun cek biate akhirna eta tilu mak-mak teh ngaramet sampai kaberesna wanci jam 12 sora bedug geus kadenge di kajauhan mak emeh gura-geru balik ka imahna sugan we kasampak jam dodo geus balik tina ulina kitu deui biate jeung bintit baralik ka imahna sewan-sewangan. Sadatangna ka imah indek meh terus kacai bebersih bari ngajingjing genjer jeung gaak meunang ngarambet da sini meh mah setiap ngarambet sok teu waleh bari mamawa pucuk genjer jeung gaang sok dipasak ku manehna dikerecek ari genjer dikerecek ai gaang sok digoreng garing dakar resepna jang dodo ketigaan sanggeus beberes bebersih kacai sanggeus salat duhur manehna ngalamun di tengah imah ras inget kana impian penting manehna pernah didatangan kudu jadi salakina nyaeta si Abah Karta almarhum anu geus ninggalkeun manehna 10 tahun katungkang eta dina inget tare dina impianna si Nini meh Bah Karta omat-omatan papadon ka manehna yen manehna ulah rek aral subaha nya hareupan hirup ngurus jang dodo da hirupna manusia geus aya nu ngatur erek hade erek goreng oge geus diatur ku nu maha kawasa rek sedih rek bahagia kitu dina impian eta si Nini meh waktu tepung jeung salakina yen manehna kudu pasrah sadrah kana papasten ulah ngulubut sedih lantaran hirup mah geus diatur cenah kudu kawasa kitu dina impian eta si Nini meh panggih jeung nu jadi salakina nyaeta Abah Karta tapi beuki kalilahan hate si Nini meh terus seseredetan sesebelakan inget wae manteng anu jadi incuna nyaeta jang dodo anu keur ngalak manuk jeung jang nanang urang simpen di haleuneun sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun urang tunda urang simpen eta si Nini anu keur ngalamun di tengah imah dina pocapkeun jang dodo anu keur ngalak manuk jeung si nanang harita si nanang jeung si dodo ningali aya manuk bodas anu gegeleberan si dodo kataji eta ku manuk bodas teu manuk teh rada gede alus bodas deui ceuk si dodo ka si nanang aya manuk bodas boy rada gede boy gerak sempit ah wae nya nyata bodas alus tuh boy kudu beunang tuh boy itu mah rada gede tuh boy enak boy enak itu gede apa rata kapisita kan ceuk jang dodo bari terus murung ka manuk anu warna bodas sagede japati ujang dodo didedoho si manuk japati nu siga japati warna bodas teh entrep dina tangkal pisitan bari cinutun jang dodo geus nyiapkeun sumpitna maneh awakna ngarapatkeun kana tangkal pisitan eta si sumpit diangkongkeun ka luhur siap-siap ku manehna rek ditiup rek disumpitkeun tepung sila
Sumpit ngebesak muru kahiji eta ka manuk warna bodas teh keuber. Manuk japatin ciga japati teh hiber. Pindah ka tangkal hiji deui Jang Dodo sampai ka gogodeg ka karaeung. Sumpit manehna nyamos. Aduh, Oi, nyamos kan, nyamos, temenan. Sekedar badak tapi lingas, oi. Cek Jang Dodo kasinana. Udah tau. Ayo. Terus teku Jang Dodo jeung si Nanang dibararik deui, ditutur-tutur. Teu karasa eta manuk teh gegelebaran acrok pindah ka tangkal lain, pindah deui terus-terusan diberi ku Jang Dodo jeung si Nanang. Lalampahan eta budak teh teu kacatur jauhna geus ninggalkeun anu tadi mimiti datang nyaeta kebona Haji Gaos. Manehna geus sabaraha hiji kebon anu geus kaliwatan ku manehna teu sadar dan hatena hayang meunangkeun eta manuk bodas teh. Ari manuk bodas eudreuk deui dina tangkal kiara rada penek ku Jang Dodo di deukeutan terus disumpit tapi hasilna tetep teu beunang-beunang eta manuk bodas teh keuber deui diudag deui beuki lila beuki jauh tapi Jang Dodo jeung si Nanang teu putus asa diberi eta manuk anu geleuberan teh. Terus kitu jeung kitu we sampai ka teu karasa manuk eta teh geus nepi ka gunung tutugan Ciakar hanapeuna teh jungkrang sakitu long kawingna. Ari si Nanang ngarasa capek manehna haheho. Capek tau, oi. Urang capek tau. Ari Jang Dodo mah teu mirosea ka babaturanana anu geus haheho. Manehna keukeuh na hatena kudu beunang eta manuk bodas disumpit ku manehna. Terus-terusan manuk teh diberi ku Jang Dodo sampai ka teu apal dihandapkeun eta anu keur ditincak ku Jang Dodo teh aya cungkrang nu sakitu lung kawingna. Jang Dodo teu ningali kana tincakeun dan ningalina kana manuk anu keur ngagelember pipinahan. Barang Jang Dodo ngalengkah teu apaleun dinya aya jurang nu sakitu lung kawingna nu katutupan ku ririmbunan. Barang Jang Dodo ngalengkah koyak suarana Jang Dodo wayang kahanap kana jurang anu jungkrang anu lung kawing cirona sampai ka teu kaciri da poe. Ari si Nanang ngadenge si Dodo ngajerit menta tulung ngomong nini manehna marayu kaget. Isu kabenya dibantu anak itu waktu nabeak jatuh. Dia harus, aduh, balik sih di sana, cager mah kampung. Jang Dodo asup kana jurang lain tulungan si Nanang ka isukan deh. Kalau wargi dicekapkeun sakieu wae dongeng dinten ayeuna mugi bahan katampi enjing baris diteraskeun deui nya. Atur nuhun kasadayana. Hapunten nu kasuhun, ampuran nu diteda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.